Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Dewi Ratna Anjani ti kelas 11-7. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun warta bahasa Sunda. Anu bakal ngadugikeun sababaraha menit ka payun. Persib Bandung atanapi anu disebut bobotoh ngarayakeun deui pesta, ngarayakeun kemenangan Persib juara Liga 1. Perayaan dilakukeun saatos bobotoh laga Persib ngalawan Persis Solo. Di sajumlah titik jalan, bobotoh ngakonvoy sareng ngahurungkeun smok bom. Aranjeunna ngarayakeun kemenangan tim kebanggaanna. Juara Liga 1 2 kali berturut-turut. Konvoy Persib juara rencana diayakeun di kota Bandung. Di Minggu enjing sareng rutena di Balai Kota Bandung. Teras rengse di Gedung Sate. Saking meriahna pesta, perayaan eta dugi ka Bapak Gubernur ge hadir kana acara eta.